Para pengajar sareng para pamohon nu anu simkuring dipihormat, puji sareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun hadirat Tuhan Nu Maha Esa anu parantos maparin ka urang sadayana nikmat kasehatan sinareng kasempatan sahingga urang tiasa patepang lawung pamamprok jonghok patepang raray dina ieu kasempatan kalawan dina kawilujengan. Tepangkeun wastapun abdi rona nepi 10 simkuring ngagem pancen janten panamu catur teu hilap ngahaturkeun reueun nuhun ka para pangajar sarta pamiholan anu parantos karsa hadir dina ieu kapulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun pentingna ngajaga lingkungan. Para pangajar sareng pamiholan anu ku simkuring dipihormat satajan nincakana acara nu salanjengna supados teu disaha-saha simkuring sejen nepangkeun para pangajar nu bade ngadugikeun kumandangna. Pangajar nu kahiji nyaeta Bapak Dugi Sambada MPD anu asalna tina Perum BCA Bogor Caping 07 Agustus 1965 mangtena mangrupakeun guru semansa SMA 1 Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana sumpenganna. Anu kadua nyaeta Ibu Haji Ella Nuraila SPD MPD anu asalna tina Majalengka Bogor Kaping 23 Desember 1969 mangtana marupakeun guru SMA 1 Majalengka. Wilujeng enjing Bu hatur nuhun kana kasumpenganna Bu. Para hadirenan supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya hayu urang regepkeun kamandang tina parujajar. Sumangga ka Bapak Dudi Sambada MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dudi Sambada MPD anu atos ngadugikeun komandangna sae kacida naon nepi anu didugikeunana sartana parantos muka pandangan urang sadayana ngeunaan pentingna ngajaga lingkungan. Sabaraha poin anu dicatet ku simkuring dina tareka sangkan teu kacana teh nyaeta urang kudu ngajangka lingkungan sabudeuran walungan urang nya salawasna kudu barisan tina runtah micenan runtah teu meunang ka walungan supaya jalanna cai henteu kapendhet ku runtah jeung tangkalan teh teu meunang ditalureun sebab fungsi tangkal teh pikeun nyerep cai. Tangtunan caa bisa disingkahan ku tareka urang di luhur. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala anu salajengna Ibu Haji Ella Nuraila SPD MPD dihaturkeun kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Haji Ella Nuraila SPD MPD anu atos ngadugikeun kumandangna. Solusi pikeun ngungkolan caa di perkotaan tiasa sabaraha cara nyaeta hiji ngalobaan daerah pikeun cai di titik sarapan cai. 2. Ngajak warga jeung komunitas lingkungan ngungkulan caa babarengan. 3. Ngarelokasi imah-imah di sisi walungan jeung imah-imah mewah anu ngahalangan jalanna Cihujan ngamalir ka laut. 4. Ngayakeun kampanye pikeun runtah kana tempatna. 5. Nguatan tangkul-tangkul. 6. Genep mamer situ-situ anu aya. 7. Remorsi birokrasi utamana dina bidang-bidang khususna nu ngungkolan masalah lingkungan. Hatur nuhun ka Ibu Bapa anu parantos ngalawar parantosti Ainun anu isi welerna nyaeta kumaha urang biasa ngajaga lingkungan anu bersih jeung sehat. Teu karaos ieu acara teh teu kawit dugi ka resengna parantos ngalaksanakeun kalayanan lancar. Simkuring salaku panulis catur sareng saparancacan nyeunda hampunten anu kasuhun bilih aya cariosan oge paripos anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kepihatur hatur nuhun kana pariosana ti sadayana. Hatur nuhun.